Bismillahirrahmanirrahim. Hawalatul baridi ari ieu eta kantor pos wesal. Aroda ngamaksud satilmizun hiji pelajar pi madrasati ihda qura di madrasah hiji lembur hiji kampung ayyashtaria kana yen meuli ieu si tilmiz kitabal fiqhi kana kitab fiqih. Walakinahu tetapina ieu tilmiz lam yajid eta teu manggihan ieu tilmiz maktabatan kana toko kitab fi qaryatihi di lemburna ieu si tilmiz. Nah walidzalika jeung karna ieu lam yajid maktabatan fi qaryatihi dolaba nyuprih neangan ieu si tilmiz hukana kitab fiqih minal maktabatil mahmudiyah bi Padang. Di toko kitab Al-Mahmudiyah ngaran toko di Padang di kota Padang. Biwasitotil baridi kalawan pelantara wesel pos. Pazahaba tulu indit wa yasi tilmiz ila amilit tawabi'i ka pekerja pos watolaba jeung nyupri we penjaga tawabi perangko watolaba jeung nyupri wa isi tilmiz minhu tisi amil tawabi bito qatil hawalati kana belangko wesel ay bilangko wesel watobia jeung nyupri kana perangko tegasna perangko bimablagi 11 sintan kalawan jumlah 11 senen. Sumakataba tuluy nuliskeun we si tilmiz ala tilka bitoko dina luhureun eta bitoko belangko wesel unwana maktabati kana alamat toko wa unwanahu jeung kana alamat eta si tilmiz tegasna mah address wa abzindar alamat pengirim wa mablago jeung kana jumlah lisamanil kitabi pikeun harga kitab pimakanin maksusin dina tempat anu ditangtukeun dikhususkeun lidzalika pikeun eta kataba ala tilka bitoko pikeun eta nulis wapi sohyapati sania jeung nulis deui dina lembaran anu kaduana waroahu tegasna satukangeunana teh bayana ngajelaskeun we si tilmiz tolabahu kana pamentana panyuprihna ieu si tilmiz wa huwa jeung ari tolabuhu teh kitabul fiqhi eta kitab fiqih masalan umpamana allazi anu samanuhu anu ari hargana ieu kitabul fiqhi yusawi eta ngakuran ieu saman al mablagul mursala kana mablag kana jumlah anu dikirimkeun sumazahaba tuluy indit we ieu tilmiz ila hawalah ka kantor pos pada faat tuluy masrahkeun tilmiz lahu kana eta belangko wesel bitaqatil hawalah al mablago kana jumlah watil ka bitokoh jeung kana eta bitokoh kana eta belangko wesel al mazuqo anu dicap naon biha ieu bitokoh pada paana tu pada pa tu masrahkeun we nya si tilmiz lahu ka itu si amilut tawabi al mablago kana jumlah duit jumlah watil kabitokota jeung kana eta belangko wesa amazuku anu geus dicap naon biha ieu bitokoh saha atau biu anu ngecap anu dicap biha ku kana ieu bitokoh naon atau biu anu dirapat berarti nya watil kabitokota jeung kana eta belangko wesa amazuko anu dirapat bihadina ieu bitoko naon atau biu perangko gitu ditempelkeun amazuk ditempelkeun bihadina bitoko naon atau biu perangko watasalama jeung masrahkeun we eta si tilmiz minhu
isolan wal baridu wassolatil kal hawalah kana jadi pelantara wal baridu mata salama jeung masrahkeun ieu bitokoh minhu ti si tilmid isolan kana nepikeun wal baridu jeung ari si barid kantor pos wasola eta nepikeun ieu barid tilkal hawalah kana eta hawalah ila unwanil maktabah ka alamat ka alamat kantor naon teh ila unwanil maktabah kana alamat toko wa ba'da tasallumiha jeung dina sabada masrahkeunana eta hawalah arsalat ngirim maktabah alkitabah kana kitab al-matluba anu disupri ila dzalika tilmidzi ka eta pelajar pawasolat tepi we ieu kitab ilaihi ka eta si tilmidz biwasitatil baridi kalawan pelantara barid kantor pos aidon deui. Nah pahadzi maka ari ieu mazkurat tusama eta dingaranan ieu mazkurat hadhihi hawalatul baridi kana hawalatul barid. Wahia jeung ari itu hawalatul barid teh fil haqiqati dina hakikatna eta al bai'u biwasitatil barid ngajual kalawan make pelantara barid kantor pos wa istaratu jeung disyaratkeun piha dina eta hawalatul barid naon bayanu kahiji bayanu wasbil bai ngajelaskeun sifatna jual beli hatta la ya tabisa sainga teu narima saliru ieu be alal bai ka penjual ka antu bayina seperti yen ngajelaskeun ieu hawalah ismal kitabi kana ngaran kitab seperti yen ngajelaskeun anjeun lah ismal kitabi kana ngaran kitab wasma mualifi jeung ngaran pengarang kitab masalan umpamana Paida kana tadi mana-mana bukti non alaf matlub anu disuprina kasiron eta nu loba fa alaika maka wajib ka anjeun bikitabil bayani kana nuliskeun penjelasan fi risalatin mahsusatin dina risalah nu ditangtukeun ubri karat kaduana marifatu saman nganyahokeun harga imma biwasitatil fihrisia bo ku pelantara fihristi al katalog awil i'lanat atawa i'lan pirang-pirang iklan katiluna idopatu ujratil barid jadi nyandingkeun ujrohna buruhanana kantor pos ila samani mahdud kana harga anu dipastikeun ila ana ba'dal makatibi kecuali sanyana sebagian pirang-pirang penulis tatahamalu eta nanggung ieu anjeun ha kana eta ba'dal kana eta ujroh ida ursilat di mana-mana dikirim non al asmanu pirang-pirang harga wasitatil hawalah ku pelantara hawalah kantor pos pala yazamu maka teu misti hina idin dina nalika kitu ila ana ba'dal makatib tatahamaluha idopatuha naon idopatuha ngaidopatkeunana ujratul barid jadi nyandingkeun gitu nya ujratul barid kaopatna kita batuun wa mursaile nulis alamat anu rek dikirimna wa mursil jeung anu ngirimna bi khatin wadihin kalawan tulisan nu jelas wa bi hurufin jeung kalawan pirang-pirang huruf latiniyatin anu bangsa Laten idza kana di mana-mana kabuktian ieu kitabatu kitabah figuri biladil arabiyah eta di lain negara Arab ka Indonesia
seperti Indonesia wa ghairiha jeung lianti Indonesia. Tanbihun ari pangeling-eling hunaka tariqatun ukhra ari eta teh eta jalan sejen lil bai pikeun bai jual beli biwasitatil barir kalawan pelantara kantor pos. Watu sama jeung dingaranan ieu tariqah teh romburus. Wahwa jeung ari tu romburus teh mislu hawalah eta seperti hawalah. Ila ana asman kajaba sanyana pirang-pirang harga pil hawalah labuda eta misti naon antad ba'a yen masrahkeun anjeun hakana hawalah muqaddaman kana nu ti heula wa ma piromburs jeung anapun dina romburs patad ba'u tah masrahkeun anjeun hakana eta asman hina tasallimu dina nalika masrahkeun anjeun al mabi'a hina tasallumil mabi'i dina nalika masrahkeun barang nu dijual mina busitah ti busitah. Walakin ujratu tatapina ari buruhanana ieu ramburs mah agla eta leuwih mahal min ujratil hawalah tinimbang buruhan hawalah. Wa madalika jeung satana kitu fahiya maka ari itu ujrah ala mushtari eta wajib ka mushtari.